aki boga harta karun disebutkeun ku aki urut penjajahan baheula walanda. Mun maneh hayang neangan harta karun eta kudu boga peta anu ditunjukkeun eta harta karun. Yang cu aki bade angkat heula cu. Itu ambu si kabayan geningan. Nya geuning eta geus aya. Ngagugasan apa? Kabayan? Kabayan, udang maneh. Gerak ka masjid, gerak salat. 5 menit tiba. Neng maneh ngomong 5 menit deui bari hudang jam 9 beurang. Tah bener eta kebiasaan tebalik maneh. Ayo urang ka masjid ayeuna. Abah ti heula. Awas mun teu nuturkeun. Buru gerak hudang. Bah, tungguan. Aya naon maneh kabayan? Abu ti heulanya. Aya naon maneh jol-jol datang jol. Kieu bah. Kabayan dia ngimpi si Aki nyarita ieu harta zaman walanda teh abah. Emang bener boga abah ge maneh hayang? Hayang bah. Oh hayu ena mah salat heula. Iya, Ke Bah. berang urang bikeun. Ayo bah. Petana ka mana? Kabayan. Naon bah? Apaan maneh teh bener hayang peta teh. Heeh bah. Tapi aya 3 syarat tah abah karek inget. Naon we itu teh bah? Anu kahiji kudu rajin ibadah, anu kadua ulah poho ka ambu jeung ka abah, tah nu katiluna maneh teh ulah sombong. Oh gitu bah. Kumaha sanggup teu maneh eta syaratna? Ya insyaallah bah sanggup bah eta mah gampang bah. Heeh syukur atuh ari sanggup mah hayu urang ka masjid ayeuna. Ayo bah. Ambu, Naon maneh kabayan? ari si Abah ka mana lagi rek merewe peta teh ya? Siapa marina ka sawah ieu maneh? Oh, atuh. Ku kabayan rek disusul. Juk. Assalamualaikum, Ambu. Salam. Itu. Aduh akang, aya naon? Oh iya, Neng. Akang kan milarian si Abah. Aya bisnis omsetna miliaran, Hah? Neng. Bisnis naon aya akang? Aya we, Neng, mal di beja-beja ayeuna. Akang mah sok bohong, da ka iteung teh. Bener ieu mah, Neng. Hayu atuh urang ngiring ka Akang, urang ka si Abah. Ka mana kang? Ka sawah. Bade naon ka sawah kan taya hubungan? Aya hayu we, Neng. Bah. Aya naon kabayan maneh jojorowokan we ka dieu atuh. Eta bah peta teh, Bah. Hah? Petana dari akang? Kumaha atuh, Bah? Ari maneh meuni nyurus tunjung sugan rek bantuan Abah ieu di dieu di sawah. Heeh, tadina Bah. Kumaha eta masih inget syarat di Abah eta? Masih, Bah. Nyata hiji ulah poho ibadah. Kedua, kudu nurut ka Abah jeung ka Ambu. Katilu ulah sombong, Bah. Heuh syukur atuh ari masih inget mah. Nya atuh mana petana, Bah? Alah heueuh ieu mumpung ku Abah dibawa ieu. Tah. Ieu eta petana teh. Oh iya, Bah. Hatur nuhun, Bah. Hatur nuhun pisan. Mangga Bang. Mangga, Bah. Heuh sok. Kade labuh. Akang sampai ai harta karun teh jauh kene. Oh, juga atuh Neng, bili capek mah bili kakina lecet. Emang bios kitu nyalila? Nya wios juga Neng dipayun. Ke upami hartana tos kapenat, Neng ku Akang bade dilamar. Anu bener akang eta teh bade ngalamar? Neng beres Akang mah sumpah. Kadewe da akang mah sok jujur iraha sok akang sok jujur ka iteung. Nya muhun atuh Neng. Akang pasti jujur. Nya muhun atuh Kang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadenya akangnya? Muhun Neng. Gimana
ieu harta teh nya. Ananya harta teh. Itu naon anu kuning kau? Alhamdulillah harta teh kapangi geningan bener esek si abah teh tengah bohong. Aduh. Urang bawa heula ka dia ah. Aduh, beres mandi kieu mah jadi asa geulis euy. Teu saha nya? Gani Iteung. Iteung? Iteung lain eta teh. Oh, Ambu. Kita ngadain apa deh itu? Ela. Aya peryogi naon, Ambu? Kadi sakedap. Kersa teu? Ngajajab Ambu milarian Abah. Ka mana, Ambu? Ka sawah. Oh, sugan we aya di sawah oge. Nya, ayo atuh, Bu. Ayo. Ambu, nah si Abah teh kudu disusul-susul sagala tan atus ageung. Atuh da sanes ku kituna da Ambu teh hariwang bili kumaonam kete kumaha mun aya nu nyulik si Abah. Wah, emang aya kitu nu daek nyulik si Abah kan tos aki-aki da keriput atuh. Nya waluhu alam eta oge. Itu si Abah geuning. Aya naon Ambu bade susul-susul sagala da Abah ngomong. Ambu teh hariwang ka Abah kumaha kete mun aya nu nyulik. Moal abah mah geus kolot kieu. Iteung mana si kabayan? Oh, tadi teh Iteung teh di piwarang uwi ku si Akang teh, soalna bisi kaki Iteung teh bisi lecet. Hayu atuh ayeuna urang ka imah heula, abah geus kuat leureuh heula. Nya, ayu atuh. Aduh, capek euy, istirahat heula ah. Kumahanya iya harta teh dibawa ke kampung sieun mararenta rek dibawa ke kota ning saha omot apal deui jalana kumahanya geningan itu aya si Neng deui Neng Garilis bade ka mana tuh duaan wae? Kita pergi yuk, ayo. Halo baby. Babi wae si Neng mah. Kabayan teh sanes babi manusia. Hah? Nih orang apa pendengarannya kurang jelas apa emang seberkampungan dipanggil baby aja nyolot. Iya tuh. Wajahnya aja ancur-ancur kayak gitu. Ayo ngomongkeun kabayan mirip Ari Peter Pan dengekeun ye laguna segalaku suara hati di memanggil namamu. Bentar dia ngambil apaan itu? Kita selidiki yuk. Ayo. Abang, itu abang bawa apa? Pasti itu daging manusia yang diancur-ancur. Abang kanibal ya? Pasti itu daging. Si Neng mah ngomong teh kemana wae ta Neng bisa yang apa mah? Ieu teh harta emas. Oh, berarti gue harus ketemu aku. Iya. Sorry bro, gue gak tahu kalau lo punya banyak uang. Salah kalau gue udah curiga sama sahabat kamu. Maafin, malu, maklufin. Teman saya kagetan. Ya, tenang naon. By the way, nama lu siapa? By the way teh naon? By the way adalah ngomong-ngomong. Aduh, orang kampung. Kabayan deh. Hayang ka kota. Tapi tak aya batu. Kebetulan kami mau ke kota, ikut saja dengan kami. Tapi kabayan mules Yan. Mau ke Balungan dulu ya. Mau ngapain? Mau modal dulu ya. Gini ya.
Oh, Ngapain, sini. Kang? Sini gue ambil, gak bakalan dibawa kok. Ya, kabayan mau modal dulu. Ya, buruan Gi. Wah, masih banyak. Dasar orang bego, mau aja dibodohin uang Iya. harta begitu banyaknya. Iya Gak mungkin tuh. kami bawa. Ayo cepat keburu dia. Iya, dasar sini bego, lagi. kampungan hitam Oh, itu lagi ada hidup. ojek. Bang, sini. Dapat, Bang. Mohon, Bang. Tolong anterin kami ke terminal, Pak. Oh, mohon. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Cepat, Bang. Aduh, kamana si Neng anu galijing si Akang eta? Aduh, harta kabayan leungit. Aduh, kumang kasih abah jeung kasih emak. Aduh, kaduhung kabayah modal heula. Aduh, kaduhung. Si Teungnya mending mal dilamar. Aduh. Abah, Aduh, Bah. Abah, itu si kabayan pesuwi, Bah. Aya naon maneh kabayan? Iya, bah, harta teh eueuh, bah. Oh, kumaha maneh daek naon sia? Ah, bah, wani bengo, bah, wani pekor. Oh, sia mah nya teuing eueuh mah. Bah, dah bener eueuh, bah. Heuh bae atuh ari eueuh mah. Abah rek ka jero we. Aduh, Akang. Abah. Aya naon sih eta? Kabayan. Cara sakeun kabayan. Jeung si ambu eueuh. Jeung gering deh sia. Paku atuh, Bah. Ayo bawa ka imah.
Bye.